Kieu amat aing nasib jadi serigala lone wolf teh. Rek menyalurkan kebutuhan biologi giara rese aing rek gabung jeung komplotan lain asa era aing mah da gablegan teh beda disunatan ku bengkong lain modern ku laser juga batur. Lah emang dasarna we aing mah introvert kudu nyari tamah. Ari sia kunaon ngalamun goblok teh reuwas anjing aing. Sugan teh jurig sia, geus cacan sorangan teh ngalamun. Boba sirek ngomisi Joni nya sia. Ayo sia gabung jeung komplotan cungur merame. Loba awewe sia. Naon banget sabododo teuing. Aing mah keur menikmati kesunyian. Sebagai makhluk dingin, kesunyian adalah sahabat aing. Ti aing masih janin keneh di jero beuteung hidung aing. Mun aing gabung jeung komplotan model Sararia, rek dikamanakeun harga diri aing sebagai penyendiri serigala si tukang maksudna serigala dingin. Sedingin es kutub model aing. Woi hodi. Yang geus aing rek kopdar heula jeung budak. Loba harim sia teh gareulis. Aing teh heula nya. Au. Naon si kehead mau awewe gareulis cenah. Emangna aing rek kabita meureun serigala dingin lone wolf penyendiri tukang maksudna serigala dingin sedingin es kutub model aing. Rek kabita meureun nya. Mimpu gue yang di sorangan 60 kilo bijak.